mani salapan tahun umurna rejem haid di awewe nu katiluna kana umur salapan tahun sampurnana rejem haid di awewe nu katiluna kana umur salapan tahun sampurna sarat nyukupkan susuci ku batuna eta ayana lapan kade pohona hiji batuna kudu tilu kabena tawa hiji batu tilu juruna ngitung tilu sabada dibersihkeun kana ngabersihkeun dihitung sabalikna kaduana disentong wangkapin datina tempat pembijilan nu geus matu katiluna ulah garing najisna kaopatna hingga bersih tempatna disebut bersih leungit jentulna sasabatu tapakna dihampura katujuna najis ulah kacayan kadalapan batuna teh suci pisan fardu wudu aya genep sadayana hiji niat nalika mumbah bangetna dua mumbah banget masih walatra tilu mumbah jam sikuna opat musab saeutik tina sirana lima ngumah suku mumuncanganna genep tartib hadina eta pareleni gawena nurut nomatong pahiris hei barudak sing talimu jantan guru ucap lampat tingkah laku supaya manfaat ilmu hiji ulangi helaan mun guru angkat angkatan kadua dina diuman omat ulang ngadeketan lamun urang lelempangan katinggal guru tukangen lempang kudu dikendoran jeung kudu nyisian jalan pasupkeun kirang hormat mun teu guru ngejar jeung guru rek pakaliwat urang kudu nyimpang geuwat urang kedah enggal budak
narikan soraka guru nunggulan kadalapan kudu baku hormat kapan milih guru warna sareng minantu para putra sareng putri hormat kanu kasalapan barudaku lawanina magero asma guruna eta banget dicegana anu disebat guru teh najan ngarusak kalimah anu diridoan Allah sabar tuman cenah mana adab-adaban ku barudak pek lenyapan sangkan hasil pamaksadan manfaat ilmu pangeran sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah alhamdulillahirabbil